kagiatan jeung wawancara bikin nyumponan pancen bahasa Sunda. Wastapun Naila Nurakila Hafizah ti absen 23. Wastapun Hanariko Putri ti absen 13. Wastapun Syawalia Zaratusita ti absen 33. Wastapun Iqbal Wicaksono ti absen 20 hiji. Wastapun Putra Yusuf Perdana di absen 25. Wastapun Sultan Rian ti absen 32. Wilujeng nyaksikeun kagiatan ieu. Halo sadayana. Jadi di dieu urang beli es krim. Ya, Atur nuhun, Pak. Sambil nunggu babaturan, urang beli es krim hargana 5.000. Dadah. Jadi babaturan urang geus nyampe. Halo. orang kakak datang di Cilimekar. Sadayana urang hayang nyamperin Sita. Dadah. Halo sadayana, abdi karak nyampe. Sadayana urang Bade nuju ka Imah Dana. Jadi tadina orang arek meser jajanan di Cirebekar. tapi teu aya tukang icalanna. Jadi ayeuna orang arek ka bazar. Dadah. OTW ke Imah Dana. Sareng Sita jeung abdi Hana. Di depan teh ieu teh mobilna Dana. Di mobil Dana aya Naila, aya Dana, aya Iqbal, sareng Iqbal. Anggota kelompok urang teh kurang satu. Ieu teh kurang hiji, ieu teh Rian. Jadi urang teh geus jemput Rian. Bye-bye. Jadi dulu perjalanan ke rumah Dana ieu teh macet. Ya, macet. Halo lagi sadayana. Jadi urang hayang nuju ka bazar deket Imah Dana. Halo barudak. Jadi Dana mawa mobil. Ini Iqbal. Sampai jumpa di bazar dekat rumah Dana. Halo. Dah. Halo, saya Dayana. Urang jeung babaturan kejebak macet di samping Serena. Ya. Halo. Jadi, nah ini macet nih. Supirna lieur ya teh. Liar naon ya. Nah, sampai jumpa di bazar dekat rumahnya si Dana ya. Dadah. Halo guys, kurang geus babaturan jeung nyampe di rumah Dana. Ya rumah abdi. Ya, rumah Dana jeung ka bazar ya. Nah, sampai jumpa di bazar dekat rumah Dana. Halo sadayana, urang Halo. geus nyampe. Itu Rian. Eta teh aya Rian. Jadi di dieu teh aya Car Free Day. Ini aja tuh si Rian. Ieu teh Car Free Day ya Dan. Rian mau ya. Nuhun. Ieu teh rumah Dana sadayana. Oke,
jadi orang hayang beli gimana sih? Oke, jadi orang hayang beli Nah, di haus. depan iya Ada tukang es doger. Jadi orang geus meser es doger. belum hayang. Ayam meser. Apaan coba? Aus. Pada meser es dogerna genep nah. Dibuatin sekarang ya. Iya, Bu. Jadi ayeuna orang keur nungguan meser ieu es doger. Semua jadi 30.000 ya, Bu? Oh iya, iya. Atur Makasih ya, Mas. Bu. Jadi ayeuna orang bade wawancara tukang es doger nu geus urang meser. Kami Bapak. Nama Pak Bidin. Hawae Bapak Icalan Saya jualan setiap hari. setiap hari. Setiap hari. Nah, Bapak milih icalan ya? Milih jalan dia pan istilahnya es doger. Tadi pan alodo jualan es. Saya nak ke musim hujan ya. Mas sabar lah. Mau pilihan nama ya kudu jual es doger. Di mana wae Bapak biasanya icalan? Di jalan biasanya Kapus Pasari, Kebun Kopi, Katol Jagorawi, Kaciriung, nepi ka perumahan ruko Ceriung, Kaika Wijaya, keliling lah. Naon harapan Bapak kanggo pedagang UMKM Indonesia kapayuna? Harapan UMKM mudah-mudahan itu harapannya bisa lebih bagus lah ya, untuk misalnya dari warga menengah ke bawah lah, harapannya itu lebih bagus lagi gitu. Ya, hatur nuhun Pak. Pak, kumaha cara Bapak ngadamel es doger? Oh, biar es doger pertama orang nyeun eta santan di berian tepung maizena, dijian bubur. Terjian bubur kan namun geus ditiis pan diplastikan karak diasupan ke kulkas. Namun geus jadi es beku tah karak diserut. Terus diserut, angger diserut tah karak di blend. Pakai blend aya khusus salad napan. Langsungnya tak jadi. Gitu. Nuhun Bapak. Sani. Jadi gitu wae wawancara jeung Bapak Abidin. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak. Es doger mantap pisan. Ayeuna orang bade Meser icalan Suki. Baturan abdi geus meser dimsum jeung pangsit ayam. Total dimsum jeung pangsit janten 30.000. Hatur nuhun Ibu. Harga dimsumna 10.000 per porsi, jeung pangsit ayam nage 10.000 per porsi. Meser apa Sita? jadi orang meser odeng jeung Dumpling. iya dumpling keju. Hargana baraha? Hargana jadi 6.000. Oh, oke. Abdi meser ieu hargana 4.000. Meser apa? Ini mamanya Iqbal. Hah? Baraha? 2 18. Baraha. Jumlahnya apa harganya? Dua-dua nak. Tadi berapa Iqbal? Jumlahnya 2, harganya 18.
18. Ieu teh naon? Ini ada Aki sama Sus. Oke, turun. Masa naon Iqbal? Gado-gado Baraha. 12. Siap. Turun Ibu. Jajan apa? Namanya Odeng. Suki. Suki apa? Korean Street. Makanan Korean Ya, Street. Korean Street. Versi apa? Versi Indonesia. Kaki 5. Anak pelajar. Iya, Versi kaki 5. Jajannya seur pisan. Barahaan ieu. 9.000. Iqbal baraha hargana? 12. Oke. Dah, loba pisan, Mbak. Babaturan ayeuna urang bade mukbang di Bumi Dana. Halo Baturan. Halo. Jadi ayeuna urang bade Dahar mukbang di calan anu urang geus meser. Nah, ieu teh aya pangsit ayam. Kayaknya pedes. Gak apa-apa tapi itu. Ada pisan kayaknya pangsit ayamna. Iya ada pisan ya. Ya sama. Iya. Ieu ge aya dimsum. Lama dah sadayana. Nonton Korea gitu. Review yang pakai bahasa ini bahasa Sunda. Gak apa-apa, di play terus aja review pakai bahasa Sunda. Jadi, Enak pisan. iya bazarna berapa? Sebulan sekali ya Dana? Sebulan sekali bazarna. Iya, tiap awal bulan ganti nanti. Anu jualan teh tetangga Dana. Orang-orang yang udah dapet gitu. Udah dari lama. Baru tahun lalu Desember atau November. Baturan pangsit ayamna teu ada. Ieu teh amis. Saus dimsumna juga ada amis. Nah kita sadayana selamat dahar. Nela mau pangsit ayamna teu Ada tuh teu sedikit aja. aku sapinya. Atau naon? Menak pisan. Juga. Jadi ucing dana teh gelut Babaturan. ucing dana teh serem guys. Ucingnya ngamuk. Sita mau teu? Iba mau teu? Dana mau teu? Dana ada tisu gak? Babaturan jadi Saus dimsum Naila teh bahe. Tumpah guys. putrana Abdi. Abdi juga. Sadayana Abdi izin balik ti heula sabab aya acara Kahade di jalan. dadah. Sadayana jadi Iqbal keur dahar gado-gado. Nu tadi di peser. Mahal sana Iqbal. Ngeuna tuh. Untuk lada ya. Lada ya. Sama rasa gargus. Udah. Tur nuhun. Kegiatan ieu bermanfaat bagi Abdi nyaeta Abdi jadi nyaho aya bazar di Wewengkon Jalan Haji Misbah.
Di kegiatan ieu abdi jadi nyaho cara ngadamel es doger. Kegiatan vlog ieu aya manfaatna bagi abdi. Nyaeta abdi sangkan tiasa ngalarapkeun basa Sunda dina kegiatan abdi. Manfaat dari kegiatan vlog ieu abdi jadi bisa mukbang jeung babaturan abdi. Manfaat dari kegiatan ieu sangkan diajar bahasa Sunda. Sakitu wae vlog di kelompok 4. Hatur nuhun tos nonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Halo sadayana. Sim kuring sapa karanca? Sapa karanca? Sapa karanca? Kegiatan ieu aya manfaatna bagi abdi. Nyaeta abdi sangkan tiasa ngalarapkeun Di kegiatan ieu aya manfaatna bagi abdi nyaeta abdi jadi nyaho aya bazar di wewengkon dalam hadis. A few moments later. Kegiatan ieu aya manfaatna bagi abdi nyaeta abdi jadi nyaho. Kita udah. Kisaran abdi teh abis. Rasana kumaha? Rasana Well. Rasana well. Namanya mah Pak Abidin. Abidin. sakitu wae vlog di kelompok 4. Hatur nuhun tos Kencana ya.